Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng simkuring Irfan Sapudin dina acara anu sakumaha biasa dina channel The Budak Pager. Sakumaha biasa dina video ieu urang diajar deui ngeunaan bahasa Sunda. Satu acan dilajengkeun mangga anu teu acan di subscribe mangga di subscribe heula channelna, di like wios mangga teras di komen oge ulah hilap di share dibagikeun kanu sanes karerencangan ka kulawarga ka sadayana pokona mah supados orang biasa diajar bahasa Sunda sasarangan. Baik pemirsa, kembali di channel The Budak Pager, kembali di episode yang mungkin sudah teman-teman tunggu ya, yaitu episode kesekian dalam pembahasan kita belajar bahasa Sunda ya. Dina video ieu simkuring bade ngadugikeun hiji bahasan ngeunaan kecap panganteur. Nah, dina bahasa Sunda aya nu disebut kecap panganteur. Ade ulah salah nyebat kecap sanes kecap. Ari kecap mah bumbu meureunnya, bumbu paranti masak. Ari kecap mah nyaeta kata. Kecap teh artina kata. Ari panganteur mah nyaeta anu nganteur, yang menemani. Naon maksudna kecap panganteur? Kecap panganteur teh nyaeta kecap anu nganteurkeun kecap saenggeusna. Nah, anapun ari kecap panganteur eta miboga fungsi nyaeta pikeun ngantepkeun kecap caritaan. Ari kecap panganteur kabagi kirang langkung kana dua bagian nya. Saterang abdi mah aya dua, nyaeta panganteur kecap pagawean sareng anu kaduana kecap panganteur sifat atanapi kaayaan. Tah upami ceuk abdi mah eta kecap panganteur teh muncul na teh tina ekspresi ngeureunnya. Bisa ekspresi, bisa sora, bisa oge tina kecap anu rek dianteurna sorangan. Contona wae kecap panganteur pagawean nyaeta dahar perbet lompat misalkeun, jeleng loncat misalkeun, barakata seuri jeung rea-rea deui contona nya. Ari kecap panganteur kaayaan atanapi sifat mah misalkeun bray caang, pes pareum, cep tiis jeung rea-rea deui contona. Nah, jadi dalam video atau episode kali ini pembahasannya yaitu mengenai kecap panganteur yang artinya itu adalah kata pengantar. Jadi bukan dalam arti kata pengantar seperti dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mah kata pengantar teh kayak sambutan gitu, pidato atau kalimat-kalimat pengantar. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu ada yang disebut kecap panganteur. Jadi artinya kata yang berfungsi untuk mengantarkan kata utamanya, yang fungsinya itu adalah untuk menguatkan atau memantapkan kata yang diucapkan atau diceritakan setelahnya, seperti itu. Dalam bahasa Sunda ada kata pengantar atau kecap panganteur untuk kata kerja, dan juga kecap panganteur untuk keadaan atau sifat, seperti contohnya tadi dahar itunya nah amnya itu di situ kata pengantar atau kecap panganteur. Kalau dahar itu kata kerjanya
Kalau misalkan jeleng, luncat. Nah, jelengnya itu kata pengantarnya, luncatnya itu kata kerjanya. Jol atau torojo, datang. Nah, jol atau torojo itu kata pengantarnya. Datang, nah itu kata kerjanya. Seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, kalau kata pengantar untuk keadaan atau sifat, misalnya contohnya seperti tadi, jep, jempling. Jepnya itu kata pengantar, jempling itu kata sifat atau kata keadaannya. Atau yang tadi misalnya cep, tiis. Cepnya itu kata pengantarnya, tiis itu kata sifatnya. Atau yang tadi bray, caang. Bray, nah bray itu agak bray ya. Bray itu kata pengantarnya, caang itu kata sifatnya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Nah, seperti tadi, kalau menurut saya kata pengantar ini salah satu keunikan atau kekhasan dari bahasa Sunda ya, yang muncul dari ekspresi gitu ya. Bisa dari suara, bisa dari ekspresi, bisa dari kata kerjanya itu sendiri, seperti itu, yang fungsinya adalah untuk memantapkan atau menguatkan cerita atau menguatkan si kata kerja atau si kata atau kata sifat yang utamanya, seperti itu. Oke, kita akan kasih contoh dalam bentuk kalimat. Contoh yang pertama, eta budak teh sanggeus digeleneng ku indungna mah jep we jempek, terus bus we asup ka kamarna bari hing ceurik. Contoh kedua, sanggeus kandangna dibuka mah geleber eta manuk teh halaliber. Contoh katilu, sanggeus jandelana dibuka mah bray jol caang we si kamarna teh. Contoh kaopat, sakitu keur panas ngadak-ngadak preng hujan. Contoh anu kalima, si ade dipepende ku tetehna reup we peureum. Tah rupina mung sakitu bae nya anu tiasa kadugikeun dina dangeun ayeuna. Mudah-mudahan bae naon anu didugikeun aya manfaat sareng biasa nambahan palawer urang ngeunaan bahasa Sunda. Mangga diantos koreksi atau nanti komentarna, mangga tuliskeun bae dina kolom komentar supados urang tiasa diajar deui sasarengan. Oke, itu dia materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya sedang belajar bahasa Sunda. Dan juga silahkan ditulis komentar, saran, dan kritiknya untuk saya dan juga channel ini supaya bisa lebih berkembang, lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin request video tentang bahasa Sunda, apapun itu, silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalnya ada kesempatan, saya akan membuat atau memenuhi requestnya. Oke, dan bagi teman-teman juga saya tetap ingatkan, kalau yang belum subscribe, ayo dong di-subscribe. Juga di-share ke teman-teman, keluarga, dan ke sahabatnya. Oke, akhir kata, terima kasih. Hatur nuhun dina pangertosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.